goblok. Eta mah susu jeung bool batur anjing. Goblok sia mah. Batu kita ongke goong dikocok. Si Puput kemana jelema teh luas leosnya ka bawah ombak itu. Nih di mananya warung teh Cinta pelebah dieu nih. Aing teh geus kelingan. Kuat yang dahar lapar. Nih Oh. Put tadi mah geus di mana? iya tot urang teh geus nyahan warung. Lapar ye. Oh, sugan teh ka bawah ombak. Bebeja ngahariwangkeun. Goblok susungutan teh make jeung ka bawah ombak sagala. Oh, tod hampura urang teh nangan warung, kita geus kuat lapar. Put, kayak mah jeung barudak ka warung teh ulah sesoranganan. Put, urang renang mempeunkan halus cuacana ya. Ayo tuh, di belah mana tot? Hayu we atuh tuturkeun urang. Terus kemana renang? Nah, komo wae tod atuh eta mah. Komo keur lapar kieu mah. Ditambahan sangu, jeung kurup wah. Mantap anjing. Goblok eta mah renang, lain renang mana teh. Kakak Daud mah dibawa ke tempat enak juga kieu. Lu bener Put. Aslina Put mah nuhunnya terus ngajak jalan-jalan. Sami-sami Put. Coba itu tinggali pemandangan laut ini enak gitunya. Mana Put? Itu tinggali sakitu laut sakitu luasna jeung endahna mah nya teu katingali. Tuh enak gedenya mantap. Lain eta goblok, eta mah susu jeung bool batur anjing. Yang indah itu. Nyanya bobogohan di pantai mah indah, terasa dunia milik berdua. Nyanya, ketika emang sering bobogohan di pantai enakeun. Anjing sia bobogohan wae geura balik euy. Ari sia kunaon gelo? Sia ngaganggu wae, sedihkan keur ningali suasana pantai. Geus suasana pantai. Geura balik ombak oge di pareuman ku aing. Bisa gelo, ombak bisa di pareuman, emangna lampu? Anjing mana bak. Kunaon maneh tot babatukan kitu? Wan batu, gerang mah akibatina rokok wan, rokona teh cocok berenang. Ganti atuh tot rokona adi teu cocokna. Ya urang boga saran, aya ngarokok teu batuk. Produk lama terpercaya. Cikan rokok naon wan? Iya tot rokok kulit. Goblok sia mah. Batuk kita ongke goong. Put, kernaon? Mana wae pi urang neangan. Kunaon put bet neangan? Urang rek curhat urang berparusing ka salaki teh kareuheul. Mangku naon kitu put? Salaki maneh. Sok bayangkeun pi nya urang teh dibere resiko ngan 50.000 sapoe teh manehna hayang ududna kopi na can budak 3 sikir teh kudu jajan Kinder Joy hiji ewang unggal poe teh acan beas acan dangeunana urang teh Kala lieur aing mah ari mana jelema lain. nya jelema tuh juga lieur nanya teh jelema tau lain. Nah atuh berebetan we pas patasan Imlek lieur aing. Thank you.
mana ke pom bensin beli bensin. Ane tak apa, ayeuna teh bensin teh naik. Ah tengaruh dek naik. Da orang mau beli bensin 10.000. Pi, tulungan urang lah. Tulungan lo lain mana menira riweuh. Anu tulungan aing pae, aing bingung ngitung jawabna kudu kumaha. Make jeung bingung. Kamar ke manusia urang pae bisa hirup deui. Asli napi. Emang dikumahakeun eta bisa hirup deui. Dikocok. Di mana Manekro? Iya orang teh geus tanya kanu bisa. Nah, aku naon? Iya orang teh sok kadatangan untuk kararugu jeung kaipikeun kolot baheula. Terus kumaha cek nu bisa mah? Cenah mah urang teh aya turunan ti Maung Bodas. Wah, aslina eta teh, Kro. Aslina urang mah pan ieu cirina tah na beuteung jeung na pingping ngageleng bodas. Cikan mana, Kro? Iya tah. Eta mah sengkayu ari mana? Sep, geus jajan. Urang mah tadi cikereng abaso. Luna Asep maneh mah geus wareg urang mah lapar Kemana lain jajan tinggal itu barudak jalan ajan. Ah, boro-boro jang jajan teu boga duit. Tuh hari kemana itu boga di tempat tanggal liburan atuh. Ah, urang mah hayang pansos we di media sosial. Sia mah balang sarungkan.